Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ki Gajah Raksa muraleng kanang bule beletus nyarita. Ya. Si laing montong wakaboga anggapan geus unggul si anak bule. Dewek masih kena mampu neruskeun ieu tarung deui sia. Pikeun mungkas lumakuna ieu tarung, dewek bakal ngagunakeun ilmu pupus geni dina kekuatan anu sapinuhna. Kurang ajar sia. Udewek bakal dibasikeun saha anu bakal kasoran eleh jajaten deui tarung. Hasok di ladangan ku aing oge karep kahayang maneh lain ngabacot wae sagajah badibul. Anu jelas mun aing tepikeun ka eleh ku maneh sia katahadol. Mangka guru aing si Jawara Idaman bakal ngabebaskeun Dewi Kayang. Moal tulus dijadikeun pamajikan. Tapi ceuk aing ge mun aing eleh ku maneh anjir. Tapi eta kaayaan teh moal bisa jadi kanyataan sia Gajah Barigul. Sabab tetep anu bakal eleh mah maneh sia Gajah Ora-Wodol. Kan bae nyeureun hate ku aing diacak-acak sangarana. Beuki ngaheab dada Ki Gajah Raksa anu harita geus saga diri pikeun majuna rajang. Urang ajar sia bebengok. Rasakeun kakuatan pamungkas ilmu dewek deui sia. Bari ngagero handaruan harita Ki Gajah Raksa majuna rajang dibarengan ku tekad dina mungkas lumakun eta tarung dirina anu bakal mampu ngungkulan Acen pangarti nu jilawan. 3 kali panarajang Ki Gajah Raksa mangrupa 3 kali sabetan bedog sirujang anu punah pindah sasaran panarajangna harita mampu dibendung ditakis ku senjata popongkol anu digunakeun ku nang bule. Gese waktu sababaraha detik tisanggeus ngabendung naki sabetan bedog sirujang anu ka3 kalina. Harita nang bule bari luncat ka beulah katuhueun badan lawan. Senjata popongkolna ngahantam kana pigelang leungeun katuhu lawan. Kajelang sarfiuk kakeus. Ngajadikeun bedog sirujang leupas tina cekelan lawan. Ki Gajah Raksa kageteun. Samemeh leungit kakagetan harita nang bule ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kakemplong sarfiuk kakeus. Disusul ku senjata popongkol anu ngahantem kana dadana. Hiuk ceblod. Janah anu kudu aing. Edan, kurang ajar.
Gajah raksa ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Badana terus ngajengkang leab ka tukang. Geus bisa ngajaga deui kasaimbangan badana, harita Ki Gajah raksa rubuh maring lemah. Bareng jeung rubuhna Ki Gajah raksa, seuneu anu ngapulen kana sakujur badana ge ngadadak jadi pareum. Nang boleh mancu dina tangtunganana. Bari merhatikeun kanuju lawan anu geus dirubuhkeun ku dirina. Walah nasyah wabalak. Maneh kudu bisa narima kana ieu kanyataan sia. Gagah bareuh. Anu saterusna maneh kudu nyumponan kana janji teh sia. Jadi ka sejawa idaman guru aing. Hasok gancang hudang kawas bebenit wae sia. Montong lilat teuing, ngagolena sia Ki Gajah bareuh. Kekuatan daya tahan badan Ki Gajah raksa kawilang hebat oge. Harita masih bisa ngoneal hudang, terus cengkat nangtung bari ngatur ing hapan-hapasna jeung sumengir nahan ka nyeri. Manggali si Jawara idaman jeung Dewi Kayang datang nyamperkeun ka tempat Nang Bule. Sanggeusna deukeut harita si Jawara idaman terus nyarita ditujukeun ka Ki Gajah raksa. Pertarungan sudah usai Ki Gajah, ya. Menjadikan suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Nang Bule muridku yang sudah mampu mengungkuli apa ajan pangartinya lawan, ya. Dengan demikian, ya harap dimengerti dong, sesuai dengan komitmen kita, sesuai dengan ketentuan kita, maka Ki Gajah tidak akan bisa menghalangi lagi hubungan rasa cinta antara aku dengan Dewi Kayang si manise. Dewi Kayang milu nyambungan karena caitana manggali si Jawara idaman. Sakumaha nu caritakeun ku Kang Gali si Jawara idaman? Kaki guru anu sakitu jelasna. Kayang boga kayakinan Ki Guru jalma anu tara jalus janji, tara sidat tina subaya. Anu diharapkeun ku Kayang mah perasaan bagja antara Kang Gali si Jawara idaman jeung Kayang. Pikeun Ki Guru ge ya jadi milu ngarasa bagja kan? Ki Gajah raksa ngabagikeun paneutupna ka Dewi Kayang jeung ka si Jawara idaman terus nyarita. Jawara idaman, Kayang. Dewek bisa narimakan ieu kanyataan. Sarta dewek ngaku kana kahebatan ilmu silaing Jawara idaman. Sabab cacakan ku Nang Bule murid silaing. Aduh, dewek bisa diungkulan dilubuhkeun. Dewek dada dewek asa rempag. Alah, cacakan ku muridna komo mun ngayunan ilaing guruna Nang Bule. Mun dina talung netepikeun kadinyakeun bisa kajadian ngan saukul ku sageprakan ge dewek geus bisa dilubuhkeun ku ilaing Jawara idaman. Manggali si Jawara idaman suka kacida hatena. Sabab Ki Gajah anu percaya sapinuna kana kemampuan ajen pangartina si Jawara idaman terus nyarita deui. Ahai. Ya sudah. Pasti akan menjadikan seperti itu Ki Gajah ya. Hanya saja tadi aku si Jawara idaman sebagai seorang guru ya sudah mewanti-wanti sama Nang Bule. Yaitu jangan sampai menandasa lawan. Meskipun sangat mudah sekali untuk nandasanya, tapi isokelah. Itu bukan udagan yang utama ya. Tadi Nang Bule kan ketika merubuhkan Ki Gajah menggunakan jurus belentuk ngapung. Itu namanya ya, belentuk ngapung nong nang nong jering. Ahai, kalau saya menggunakan kekuatan sepenuhnya, sudah bisa dipastikan Ki Gajah rubuh dalam keadaan menangkalak banget dan sekaligus tidak ada nyawaan. Parat pokoknya hidup di dunia teh. Ahai.
Bukan begitu, Nang? Nya bener eta nu dicatetkeun ku si Jawara Idaman guru aing teh Ki Gajah. Anu matak maneh meunggeus montong rek ngahalangan kana karep kahayang nu jadi murid. Ya. Sakuduna maneh ge milu bagja Ki Gajah. Milu bagja sabab nu jadi murid ge keur ngarasakeun bagja. Kumaha kaharti Gajah leuwih muralang teh? Atuh puguh we kahartina mule. Syukur. Dewek geus jelas merek halang-halang deui kana kahayang anu jadi murid. Malah dewek bakal milu nyaksian dina waktu sementara salamatanana. Ngaresmikeun galaki rabi iraha kira-kirana waktuna engke teh Jawara Idaman. Ahai. Ya, tentang masalah waktu untuk rendengan, yaitu mendahup, ya tentu saja menunggu dulu murid aku, ya. Tidak begitu, Tidak secepat itu Gajahnya. Jadi harus ada proses lah. Selesai menumpi dirinya di dalam sumur gua padamping, melaksanakan tugas dari gurunya. Nanti kalau sudah rengse menumpi dirinya, ya kemudian akan pulang ke kampung kahuripan. Ya, nah jadi meresmikan Melaki Rabi itu di kampung kahuripan Ki Gajah ya. Jadi tenang sajalah, nanti juga beberapa hari sebelum pelaksanaan tentu akan ada yang menguruyung, ya, membejaan kepada Ki Gajah. Menjadikan cukup jelas kan? Jelas. Alah dada dewek euy jeung rada eungap di teh. Lah kabina-bina ting langgule eta jejakan meni karasa peureuss aduh. Dada asa rempah galuh. Hampura we da kumaha atuh dabongan di dinya atuh. Jelas lah. Jeung kaharti ari kitu mah Jawara Idaman. Geus bogoh aya katang tuan saperti kieu mah. Dewek rek terus pamitan we. Bari bubaran ieu dada aduh. Kali nungguan anu datang ngabejaan we nya. Jadi dewek rek terus mulang we ayeuna mah. Aduh. Sanggeusna aya katang tuan kitu mah harita Ki Gajah Raksa terus pamitan. Sanggeusna Ki Gajah Raksa indit kaya nang boleh ge pulih deui normal seperti biasa. Dewi Kayang ngaret kanang bule betus nyarita. Kayang kasih nganunkeun anak kenang bule. Sabab satu tasna ajen pangartina Ki Gajah bisa diungkulan mah. Si kepamadegan jadi robah nang. Ngalaksanakeun janjina malah bakal datang milu nyaksian dina waktuna. Bikayang si Jawara Idaman disalamatan teh kitu nang. Jadi tenang ayeuna mah ka hatena oge. Dina karakterna Eyang Buana Putih. Harita nang boleh terus nyarita ka manggali jeung Dewi Kayang. Abdi memang tos sakedahna ngabantos ka Bikayang sareng si Manggali bi. Margi ku abdi ge karaos kumaha belana Manggali anu nyerangan ka abdi kitu. Anu jelas abdi ngadukung sapinuhna karena hubungan kacinta Bikayang sareng emangnya mang. Hai, matur nuwun sanget nang alku. Tentu saja harus mendukung ya nangnya. Sebab menjadikan sudah jelas dong ya sebagian Mang dan Bikayang ya atau kebahagiaan Mang dan Bikayang adalah juga sebagian kebahagiaan untuk semua keluarga Sirawin. Maka dari itu ya Mang dan Bikayang akan bersabar untuk menungguan sampai rengsenya menumpi diri ya nang ya. Apa yang sedang dilaksanakan adalah untuk kepentingan kita semua. Bukan begitu, nang? Mohon leles gitu, mang. Leles pisan.
Mohon mugi we sabarnya ngantosan sababaraha dinten deui mah. Mudah-mudahan dina ngayakinkeun jurus kaopat ilmu panunggalan jati sampurna mang. Mohon tiasa dilancarkeun sagarupina. Oh ya, sudah barang tentu mang selalu mendoakan. Nang abdi bade lebet deui ka guha panampingnya bi ya. Hai. Mang dan Bikayang akan bersabar menunggu Anang ya. Pokoknya silahkan konsentrasi ya. Dipersilakanlah untuk melanjutkan kembali hanca numpi dirinya Nang. Dan dilancarkan dalam meyakinkan jurus kaopat ya Nang ya. Sebagaimana yang sedang dilakukan sama Anang bule. Pokoknya dukungan dan doa Mang akan selalu membarengan Nang bule ya. Ahai. Nang bule ngajelat. Ngan sakolepat geus asup ka jero sumur legok panamping. Manggali si Jawara idaman pada ngarasa suka jeung bagja hatena. Sabab nu diharepkeun ku maranehna duaan bakal jadi kanyataan. Tinggal sabar nungguan heula tepikeun ka rengsena Nang bule numpi dirina mangsa ngayakinkeun ilmu panunggalan jati sampurna nu aya dina catetan rahasia titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Orang tinggalkeun heula kayaan manggali sejawar idaman jeung Dewi Kayang anu ngajaga sumur legok panamping. Caturkeun harita di tempat sejen baraya podka baraya cakra. Non alina anu geus bisa ngaloskeun diri lantaran Sugarba menang memang jarang balik ka imah. Dina wanci ngagayuh subuh dua urang anak buahna Sugarba keur salare tibra. Harita terus ngelemet ini tujuanana geus pasti sakumaha anu kungsi dicaritakeun ku Jaka Sinangling teu kudu bingung anu dituju leuwih hade datang ka kampung kahuripan. Wanci kaburangnakeun dina kayaan non alina keur lempang. Harita bet diparengkeun Pasaranog jeung Kisangkal Wulung jeung Mbah Raga Hejo anu rek mulang ka Pasir Gumarang sedengkeun Andaru mah dititipkeun ka salah saurang tabib sina diubaran tatu di jerona. Mbah Raga Hejo nitah ka Kisangkal Wulung pikeun nyangkalak non alina. Sakumaha anu geus kungsi diobrolkeun dina sesa umur jeung waktuna manehna hayang boga pamajikan anu ngaulaan ka dirina. Tapi hayang kawanoja katurunan Walanda. Parang ningali non alina anu keur lempang sorangan langsung jadi katarik perhatianana. Saterusan nitah Kisangkal Wulung pikeun nyangkalak non alina. Harita non alina jadi ngarandeg lengkahna. Waktu dihadang ku Kisangkal Wulung bari neuteup antep ka non alina harita Kisangkal Wulung tos carita. Ya. Panggih jeung non geulis ye. Lumampah sorangan deui. Alah. Siapa saha kamu teh non? Rek terus ka mana non geulis teh? Non alina rada murungkut bangun anu seuneun ku Kisangkal Wulung bari terus ngawalon. Punya nama Alina. Orang banyak bilang non Alina, you know? Nu dituju mau menuju kampung kahuripan. And kamu orang siapa, ha? Ngaran dewek Raden Cecep Kisangkal Wulung non alina. Panggilan sehari-hari Jepri. Siplok.
Jadi non teh reka kampung kahuripan ya. Atuh jauh keleh non gelis yang cantik jelita. Geus we kieu lah ayeuna namanya. Wening keneh miluwe jeung dewek. Tuh itu lancek dewek Mbah Raga Hejo. Katarik perhatianana ku si non. Kumaha daek non jadi pamajikanana Mbah Raga Hejo lancek dewek. Tong ditingali geus kolot nah. Tanaga nama wah lebih beras di dewek. Pokoknya mah dibikin amprud-amprudan malah. Daeknya nonnya, daeknya. Non Alina da pugu geus ngartieun kana bahasa Sunda. Nyarita mah masih kene can bisa lancar. Harita non Alina munur lalunan, semu anu murungkut sabab disangkal wulung kakarage. Harita panggih geus langsung boga karep hayang mawa dirina lantaran Mbah Raga Hejo anu nangtung di tempat rada anggang ngarasa katarik perhatianana ku kagelisan non Alina. Bari munur ka tukang harita non Alina nyarita ka Kisangkal Wulung. Tidak bisa terima Kisangkal Wulung. Lebih baik kasih jalan untuk lanjutkan perjalanan ini, ha? Kamu orang jangan lakukan tindakan macam-macam Kisangkal Wulung. Mau bisa dibawa, mengerti? Aduh sagu laki-laki bongken nagelis beki katalit bilahi ka pentang asrama ya. Kamu mau bisa nolak non Alina ya. Leuwih hade daek jadi pamajikan Mbah Raga Hejo lancek dewek. Anu mata kudu daek dibawa. Leuwih hade nurut lah. Sabamun keukeuh nolak bangkat dewek bakal nyangkalak non Alina. Anu gelis. Terus dibawa ke panemukan Mbah Raga Hejo lancek dewek. Kumaha? Daek nya nonnya, daek nya. Non Alina munur di ka tukang semu anu murungkut bari nyaita deui sorana semu anu ngagereter. Kamu orang jangan macam-macam Kisangkal Wulung. Jangan ganggu itu. Jangan. Lebih baik kamu orang segera pergi di tempat ini. Jangan macam-macam, sudah katakan menolak sama maksud kamu orang Kisangkal Wulung. Maneh montong ngajaknya sangka dewek ya, non Alina. Iya tempat jauh kapilemuran. Jadi sok sanajan maneh ngacerit pinta tulung rek saha anu lunganana. Da moal aya anu ngadengieun. Mun maneh keukeuh nolak kapaksa ku dewek bakal dicangkalak non Alina. Hasok mending keneh milu dina kayan aman atau dicangkalak ku dewek non Alina. No. Tidak Kisangkal Wulung. Tetap nolak. Kamu orang jangan coba-coba lakukan tindakan macam-macam. Lebih baik pergi. Get out. Ulah ganggu sama Ege. Jangan labok kuut, labok kuut. Get out. Mana kalau ngajak ngesang si non Alina rasakan sia non Alina ngan saukur bisa ngagunakeun senjata pistol karena ilmu bela diri mah puguh memang tuh bisa teu matak aneh mun Kisangkal Wulung harita tuh kudu hese ngalumpukeun non Alina anu terus ngalumpuruk ngudupruk leuleus taya tangan pangawasa. Barang rek dipangku ku Kisangkal Wulung adadak harita aya cirim anu ngajerat datang. Jerewas sidong. Gedeg. Saterusna eta cirim mancu dina tangtunganana. Cirim anu anjar datang teh tetela Baracakra Jaka Sinangling geuningan. Harita Jaka Sinangling dina sikepna anu tanes terus cerita. Hai.
Andika ulah coba-coba mawa non Alina. Kurang ajar idinya. Tindakan dilakukan ku Andika mangrupa tindakan anu teu pantas. Salaku jago kolot kalah ka ngalakukeun tindakan ka awewe lemah anu teu bisa barontak ngalawan. Pugue Kisangkal Wulung jadi kasinggung. Netep seukeut ka Jaka Sinangling tos carita. Ya. Saha si lain ha? Langsung bisa nyebut ngaran ka si non Alina. Dewek Kisangkal Wulung si lain montong coba-coba dari sia. Montong pipilueun karena urusan dewek. Saha si lain ha? Ngaran kuring Jaka Sinangling. Saha? Ngaran kuring Jaka Sinangling. Kuring geus nyaho kana ngaran eta si non. Sabab kuring memang wabuh ka manehna. Anu mata kuring ayeuna bakal ngahalangan kana karep pamangsudan Andika Kisangkal Wulung. Anu rek mawa non Alina anu geus aya dina panglup-panglumpuhan. Leuwih hade Andika gancang ini tinggalkeun di patempatan. Kisangkal Wulung jadi bedah amarahna. Sabab Jaka Sinangling ngahalangan kana karep pamaksudanana. Langsung nangtukeun sikepna pikeun ngalakukeun tindakan ka Jaka Sinangling. Ya Jaka Sinangling kurang ajar. Montong rek pipilueun kana urusan dewek sia. Mun si lain keukeuh rek pipilueun kana ieu masalah. Dewek bakal ngalakukeun tindakan ka si lain. Kisangkal Wulung. Kuring tangtu kudu pipilueun kana urusan. Anu mata leuwih hade Andika nuruskeun lampah we. Teu kudu make jeung rek mawa non Alina sagarupa. Sabab mun keukeuh Andika rek mawa non Alina, mangka sakali deui kuring nandeskeun. Kuring anu bakal ngahalanganana. Sikap jeung caritaan Jaka Sinangling kawilang tanes. Sedengkeun non Alina harita geus ngagolernya gigir dina pangaluh panglumpuhan. Kisangkal Wulung musirkeun paneutleupna ka Jaka Sinangling baitus nyarita. Si lain kalah ka keurek ngahalangan kana karep pamaksudan dewek sia. Jaka Sinangling kurang ajar si lain. Dewek mereka tangtuan tarung si lain jeung dewek. Mun nepikeun ka dewek jajatan si non Alina bakal dibebaskeun ku dewek. Sarta dewek bakal ini teruskeun lampah. Dinu laga sia tarungna. Heya! Kisangkal Wulung anu harita ngajeremat muru ka tempat anu lega dituturkeun ku Jaka Sinangling. Dua jirim adu hareupan sedengkeun Mbah Raga Hejo ngabandungan kana kajadian anu keur lumangsung. Kisangkal Wulung anu hayang sagancangna ngarubuhkeun nuju lawan harita langsung mesat pedangna. Jaka Sinangling ge sarua hayang geura ngabebaskeun non Alina tina pangaruh panglumpuhan. Harita ngudar ikatna pikeun dijadikeun senjata. Ku kakuatan tenaga lapisan Jaka Sinangling harita iket tina kain teh jadi heuras jeceng jeung teuas deui. Kisangkal Wulung beuki bedah amarahna. Sabab boga anggapan Jaka Sinangling geus kanggap enteng ka dirina. Pikeun ngimbangan senjata pedangna Jaka Sinangling ngagunakeun iket dijadikeun senjata. Kisangkal Wulung muraleng baitus nyarita ka Jaka Sinangling. Si lain geus kanggap enteng ka dewek sakurang ajar Jaka Sinangling. Pikeun ngimbangan senjata pedang dewek. Si lain kalaka ngagunakeun iket dijadikeun senjata. Belakug sia. Si lain bener-bener can nyaho ka dewek. Kadah siapa dagang curus pedang kalabang ireng.
Kisang Kalwulung demi helaan maju narajang ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng. Jaka Sinangling imbangan panarajang lawan ngagunakeun ilmu silat layang Bajrakara. Sababaraha kali sabetan pedang lawan ditakis ku senjata iketna nimbulkeun sora anu ngapulenterang. Awuhyuk sakyuk terang. Jari jeug. Kageteun oge Kisang Kalwulung. Waktu lumangsung bantrokan senjata harita manehna ngajari jeug kadorong mundur ka tukang. Tapi gancang mancukeun tangtunganana. Bari terus ngagentak luncat nusuk tepus ku panarjang susulan. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Porokaya ilmu pangenteng badan Jaka Sinangling leuwih punjul tibatan anu jai lawan. Ngajadikeun setiap sabetan senjata pedang lawan tetap bisa dibendung ditakis ku senjata ikatna. Malah sangeusna nakis sabetan pedang anu kadua. Harita Jaka Sinangling mampu ngasupkeun panarajang leungeun kencana ngahantem dada lawan. Sak juk beureug Jadah dada benang aing. Dada aing belang blok. Aduh. Kurang ajar. Kisang Kalwulung ngagro kaget bae nahan kanyari terus ngadalig deug mulur sabarengkah ka tukang. Kisang Kalwulung gancang ngajaga kaseimbangan badana. Saterusna mancukeun tangtunganana. Kisang Kalwulung kerung bari ngahulang terus ngupatina jero hatena. Haram jadah. Aduh aing kapalingan gerak. Jadi kabenangan ku panarjang lawan. Aduh. Ilmu silat Jaka Sinangling teh lah biasa dianggap enteng geus walu. Malah kekuatan tenaga lapisan oge mampu nembus kana kekuatan ilmu watu galung. Waduh. Anu ngalapis sakujur badan aing. Aing jadi penasaran pila aku kudu jajaten ku si Jaka Sinangling. Aduh, kurang ajar. Jaka Sinangling mancu dina tangtunganana bari nyalang ngarawet ka lebah tempatna Mbah Ragahejo. Kusagaretan oge Jaka Sinangling geus bisa nembak eta jago kolot teh mibanda tahapan ajen pangarti dina tahapan ilmu penunjul. Sedengkeun Kisang Kalwulung anu geus mancukeun tangtunganana harita